Sararea. Jadi balik murudan di teh wayahna robah. Nu tadina gede ama kudu gede hampura. Nu tadina mineng nyeri hate wayahna ayeuna mah tong babari nyeri hate. Nu tadina kedul kudu daekan ayeuna mah. Ya. Nu tadina sare wae hudang peuting teh ngadoa salat peuting teh gitu. Jieun tujuan dina hirup urang nu tadi teh. Da urang mah rek ka surga. Da urang mah rek jadi ahli surga. Gitu maksudnya jieun semangat dina hate. Supaya naon? Supaya daek maca Quran, supaya daek salat, supaya daek ngahampura batur, supaya daek sabar, di mana boga rezeki supaya daek sedekah. Terus dibangun motivasi dina hate. Terus doraka eureunnan. Doraka eureunnan, ngomongkeun batur eureunnan, ngagogoreng salaki ceu eureunnan. Ya, eureunnan tah. Itu nempo perkara teu penting eureunnan minangkana mah kabeh nu doraka-doraka lalaunan eureunnan saeutik-saeutik. Jieun motivasi eta. Da urang mah rek ka surga. Urang mah rek jadi ahli surga. Di mana kita anu ngaharewos kana hate dan kana ceuli kana hate. Tempo sia tu batur mah bae ke aing mah di surga. Tempo sia tu batur mah teu urusan ke urang mah di surga. Kitu eta teh jieun motivasi dina hirup